Sabab ku Allah ku Allah bakal dibukakeun dibalikeun lamun ras tobat. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bahasa Quran itu. Allah bakal gentoskeun kana kaawana bukan sayang. Dina kitab awan disebut mukasyafatil qulub sebatkeun di dinya. Aya kajantenan kisah hiji jami tobat ka Gusti Allah. Pemuda mabok di zaman harita Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab nyenak botol. Tos aya zamananya botol teupeun kayeuna nu mabok mah botol we. Dari zaman Sayyidina Umar ge nu mabok nyenak botol, bukan gelas henteu nyenak botol. Qaruroh bahasana teh. Ban Sayyidina Umar mah agak katinggal pi kajauhan lah ki Sayyidina Umar. Pamuda keur mabok Sayyidina Umar mamimpin gagah dipikasieun ku pamuda. Jauh keneh geus ngeuter tempat pemuda sieun ka Sayyidina Umar. Eta sieun ka pendaku Sayyidina Umar eta pamuda teh tobat ka Gusti Allah. Gusti abdi mah dugikeun ka ayeuna Gusti moal mabok-mabok deui Gusti. Dugikeun ka ayeuna upami salira Gusti ngajantenkeun ieu sai mabok teh. Jadi saya suka. Sok abdi mah tobat ayeuna keneh. Sumping Sayyidina Umar harita keneh sia maneh mabok. Sayyidina Umar katanya kata pemuda teh tengangkan ibu henteu pas disengakeun teh abdi mah ngaleueut cai cuka nah cerman minuman cai cuka haseum atuh cai cuka mah gitu. Eta ditinggal ku Sayyidina Umar leres ibu cai mabok teh homer teh janten cai cuka tobat aja ka Gusti Allah. Paula kayubadillah sanjati masanat ditembongkeun ku dirobah kaawonan teh janten kasayan. Lamun tobat. Lamun ari urang kumaha anger we teh perubahan sam orang can tobat. Seur jami-jami preman bahkan tatoan. Anjeunna tiasa ninggal eta teh tobat teh. Tobatna teh kulantaran tobatna dibukakeun sagala rupana. Dunyana dibukakeun keimanan dibukakeun abdi sareng rencangan dibina di lapas narkoba harita teh ngabina di lapas narkoba dukeun janten wagi dukeun ka ayeuna uih di lapas narkoba kersakeun atau disebutkeun di namanya awan tutup lapas narkoba rek anjeunna balik keluar balik keluar aya panginten satahun teu acan satahun 8 sasihan panginten nguping watos binaan abdi di lapas teh janten RW janten RW kumari panginten anjeunna tobat ka Gusti Allah da kitu jadi tobat entos keluar abdi moal deui cenah bangsa rek tobat ka Gusti Allah dikersakeun ka persanten ku masyarakat janten RW padahal kasusnya teh agung pisan. Pas janten RW teh dibukakeun ku Allah rezekina. Dihapunten kuno janten ibu ramahna. Tiasa ngalaksanakeun amal ibadah. Bahkan umroh ge tos 3 kali sakabeh teh. Teras rezekina dibukakeun ku Gusti Allah. Nembongkeun Allah teh jamin nu tobat teh dibukakeun sagala-galana. Lamun dosana